Sok-sok atuh Dariuk, aya naon niraruas? Aya naon Santi? Ya Birami, abi teh tos rundingan jeung si Idun jeung si Unyil. Heeh, aya naon kitu? Iya bi, segala nama konten teh mau diturunkeun. Nah Dun, bet dieureunkeun. Iya bi, abi teh kan penting teh Facebookan. Waktu ningali video, ada baik. Si muncul ngomongin masalah watermark teh ya. Tah eta bi alasan areureun urang konten teh. Beda eta watermark. Nah atuh Nyil, pan masalah watermark mah eta mah masing-masing we atuh. Nya heueuh atuh Bi, da eta mah hak asasi dalam berkonten. Tapi keun bae ketang Nyil, ari eta kahayang haridep mah. Atuh bi, ada kitu mah, abi hampuranya. Abi ge hampura bi nya. Hampura Bi. Heeh, atuh barudak hampura bibi oge. Bisi aya anu asupana hate. Atuh bi deui teh geus beureut hampuranya. Bi ge banyak leuwih. Barudak kena menta ku watermark. Tapi bohong. Aku tidak memiliki simpati untuk para penjahat. Pedangku haus akan darah. Siapa ngebahas watermark teh? Bibinya geus sabi. Adadak TV, segala adadak.